Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Lutia Rafika Nuramalina ti kelas 11 IPA 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun hiji carita ti novel anu judulna Surat Wasiat nu diserat ku Samsudi diterbitkeun ku Kiblat dina taun 2013. Dina novel kacaritakeun di hiji daerah nu ngaranna Pasir Suni. Di daerah Priangan aya hiji pamuda anu ngaranna Sunyoto ngabogaan bapa angkat nu ngaranna Pamurdiam. Ti orok beureum keneh Sunyoto geus diurus ku Pamurdiam. Pamurdiam teh nyaah pisan ka Sunyoto. Sagala kahayang Sunyoto teu boleh ditudunan kulantaran Pamurdiam teh jalma aya nu gawena ngajualan batikan. Dina umur Sunyoto nu ka-18 taun, Pamurdiam gering, geus diubar-aber ka unggal dukun tapi teu cager-cager oge. Hiji waktu Sunyoto ngusulkeun Pamurdiam teh diubaran ka dokter, tapi ngadon dicarekan ku uwana nu ngaranna Wa Arsim. Malah Wa Arsim nuduhkeun mun Sunyoto teh dek maehan Pamurdiam. Nepikeun ka kaluar omongan yen Sunyoto teh lain budak kandung Pamurdiam. Ngadangu hal eta Sunyoto ngarasa sedih kacida. Akhirna dicaritakeun yen bapa kandung Sunyoto teh lalaki ti Solo nu ngaranna Sutrisno nu geus maot sanggeus masrahkeun Sunyoto ka Pamurdiam bari merekeun surat wasiat jeung foto manehanana. Dina harita keneh Wa Arsim nita Sunyoto indit ka Solo pikeun neangan akina. Da Wa Arsim ngomong mun Sunyoto teh ngadon mawasial mun cicing wae di dinya. Bari ngarasa sedih, Sunyoto indit ninggalkeun kampungna. Sunyoto teuing dek indit ka mana. Akhirna manehna ngabuleutkeun hate jang indit ka Solo. Singkat carita, Sunyoto nepi di Solo, manehna cicing di hiji hotel anu ngaranna Hotel Muslimah. Tapi anehna duit bekel pamere ti Pamurdiam nu jumlahna 260 perak nu disimpen dina koper leungit kabeh teu nyesa saperak-perak acan. Di dinya Sunyoto ngarasa sedih jeung bingung kudu kumaha. Nepikeun ka Sunyoto ningali dina koran aya rumah sakit nu ngabutuhkeun karyawan. Tuluy Sunyoto ngalamar di eta rumah sakit nu akhirna ditarima. Ti harita Sunyoto gawe di eta rumah sakit bari neangan akina ngan teu kapanggih wae. Sanggeus 3 bulan gawe di eta rumah sakit, Sunyoto teh kapake pisan ku direktur rumah sakit. Kulantaran gawena nu suhud jeung geten ka pasien rumah sakit. Hiji mangsa Sunyoto dititah ngajaga hiji kamar nu eusina 8 pasien. Di jerona aya hiji aki-aki nu gering ripuh nu ngaranna Padiryo. Padiryo nu ningali Sunyoto teh geten pisan ka pasien ngarasa nyaaheun ka Sunyoto. Hiji waktu Padiryo ngajak ngobrol ka Sunyoto, nepikeun ka Sunyoto teu nyadar mun aya hiji pasien nu eueuh dina tempatna. Akhirna direktur rumah sakit teh negor Sunyoto. Sunyoto ngarasa ruas kacida, manehna gura-giru neangan eta pasien ka mana ayana. Sanggeus diteangan eta pasien teh jol dipanggihan di kamar cai bari kaayaan geus gantung diri. Kulantaran kajadian eta Sunyoto dipecat ti pigaweunana. Bari kaayaan sedih Sunyoto pamit ka Padiryo. Padiryo nu ngarasa yen alasan Sunyoto disebab teh kulantaran manehna ngajak ngobrol, nawaran Sunyoto gawe di pabrik manehanana jadi juru tulis. Sunyoto narima tawaran Padiryo. Padiryo tuluy nulis hiji surat nu teu dipikaharti ku Sunyoto sabab ditulis dina bahasa Jawa. Ngan Padiryo nita Sunyoto ngadatangan lalaki nu ngaranna Mas Sudirman di hiji pabrik panggedena di Kota Gede Solo. Kaisukanana Sunyoto indit ka alamat nu dibere ku Padiryo. Singket carita manehna geus manggihan lalaki nu ngaranna Mas Sudirman di alamat nu dituju. Ngan Mas Sudirman teh teu sarua jeung naon nu dibayangkeun ku Sunyoto. Sunyoto meunang perlakuan nu teu pikangenaheun ti Mas Sudirman. Akhirna Sunyoto mutuskeun balik ka hotel bari mikir teu nanaon teu meunang pigawean eta oge. Sawatara ti poe harita datang hiji kareta anu gede tur mewah nu ti dinya turun 2 lalaki nu tayalian Padiryo jeung Mas Sudirman. Anu intina Mas Sudirman ngajak Sunyoto gawe di pabrik Padiryo. Akhirna Sunyoto gawe di pabrik Padiryo. Nepi hiji waktu aya hiji karyawan Padiryo anu ngaranna Padimin ngomong yen Mas Sudirman teh lain budak kandung Padiryo. Mas Sudirman teh
ngan saukur budak angkat Padiryo. Mas Sudirman nu ngarasa kaancam ku kaayaan Sunyoto ngarencanakeun hiji kajadian jang ngajebak Sunyoto. Hiji waktu Sunyoto anu keur ngagambar foto bapakna didatangan ku polisi. Polisi eta ngomong yen Mas Sudirman teh kaleungitan hiji barang. Saenggeus kamar Sunyoto digaradah, eta barang teh dipanggihan dina kamar dina koper Sunyoto. Ningali eta Sunyoto keukeuh mun manehna teu maling eta barang. Saenggeus polisi nganyalidiki kasus eta, akhirna kaapalan mun ieu teh ngan saukur akal-akalan Mas Sudirman jang ngajebak Sunyoto. Padiryo nu ningali gambar nu dijieun Sunyoto akhirna nyadar mun Sunyoto teh incuna ti budak lalakina nu geus maot. Akhirna Sunyoto hirup bahagia jeung akina Padiryo. Unsur intrinsik dina carita ieu nyaeta novel ieu ngangkat tema kekeluargaan. Galurna maju, tokohna ada Sunyoto nyaeta nu meunangkeun wasiat atawa palaku utama. Kadua aya Pak Murdiam bapa angkat Sunyoto. Katilu aya Waarsim anu Waarsim nyaeta lanceukna Pamurdiam. Kaopat aya Sutrisno nyaeta bapana Sunyoto. Kalima Padiryo akina Sunyoto. Kagenap Mas Sudirman anak angkatna Padiryo. Katujuh Padimin karyawanna Padiryo jeung kadalapan Pak Polisi. Latarna tempatna aya di Pasir Suni di daerah Priangan jeung Kota Gede Solo. Latar suasana sedih jeung gembira di akhir carita. Puseur sawanganan nu digunakeun dina novel ieu nyaeta jalma kahiji. Amanat nu tiasa urang candak dina carita ieu nyaeta lamun urang aya di kaayaan dihandap, urang ulah ngarasula sabab hirup mah muter terus. Urang kudu sabar ngahadapan sagala cobaan nu aya dina hirup urang. Sakian nu tiasa dipihatur ku sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.